Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihi mu'minin. Walhamdulillahi hamdan wafiyan ni'ami wa makanatina al-rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudi hada masdadan ilaihi hajatu raqibin fi ta'milati tafsirul Qur'anil karim alladhi alamu imam alamatul maqi jalaluddin Muhammad bin Ahmad Muhani Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka Allah wa min awal suratul Baqarah ila al-Isra kita termati ala namtihi min zakari ma yukramu bihi kalamu ta'ala wa izimati ala rajil akwali wa irabi ma yuhtadi lahi wa sabihi ala qur'atil mutilakatil masyur ala wajilati wa sabihi wa jizin wa sabihi takwili bidikil akwali wa rimatiyatin wa arifat mahalaka katabu ala rubiya wa nasaluna qadihi di dunia wa asanu jaza'alahi bi aqbala bi mandini wa karami ilahi atamaksudi wa ridho kamadu bi adini mahabataka wa ma'rifataka wa adini ma'akamada amma ma'adu ala dunia wa rabbuni sore al-qadratina bi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Semaila nisyatul qadiriyah nasabadiyah ma'asudiyah ujadiyah nisyatul susani lahadzaruti sultan ya'udiyah rusyatul Qutbi alamina syirina syarul qadijana qadwana sirwa sinasi judama dina syamadu bidi syahasina rahmat mubar bin al-Muhammad wa zabur sinasi amal syadwa qadijal biwa syahina muqab sinasi mahadur rasmasukarullah syahum muslim mukurim menadibur Semaila ma'arkin hazar kitab al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
nyatana kudu mertelakeun saestuna aranjeun ka eta aya kitab tegasna kana eta kitab linnasi kasakur manusia wala taktumuna jeung ulah nyaremputkeun anjeun aya kitab tegasna kana eta kitab bilya ikalawan dibaca nganggo iya yubayyinunnahu wata jeung dibaca make huruf tak dibaca eta dua fiil fiil lain dina dua fiil para laduhu maka mijil malenakan eta perjanjian torohul misako
tegasna malingkeun maranehna kana eta janji waro aduhurihim katukangan tonggong-tonggong maranehanana falam ya'malu bih maka henteu ngamalkeun maranehna kana eta perjanjian wastarau bihi jeung nukerkeun maranehna kana eta janji akhadu badaluhu tegasna nyandak maranehna salaku gantina samanan qalila kana harga anu saeutik minat dunia tina harta dunia min sablatihim di jama-jama handap atau rakyat biriyasatihim bil ilmi karena hayang mertahankeun pemimpinna dina bidang ilmu Faktatumu makanya rumputkeun maranehna kana eta kitab
bakal jadi baluka cilakana eta kas eta jalma teu bisa. Geus mutak dina Islam haramnya haram, halalnya halal, benernya bener, salahnya salah gitu. Untuk menang bolak-balik. Ayeuna mah rada salah, teu meunang radanya sama salah we. Sakumaha dina surat Al-Imran Allah nugaskeun dina ayat 104 wala takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jeung kudu aya ti aranjeun maraneh nya hiji kelompok atau umat anu ngajak kana kahadean jeung marentah kana perkara anu ma'ruf jeung nyegah tina perkara anu munkar jeung manteh teh jama-jama anu bagja. Tah ieu ulah di hiji perkampungan misalkan pangajian teh cilaka pisan kabeh kahisab sabab bainaon ari talab ilmu mah fardu ain tanggung jawabna sorangan-sorangan. Lamun dina urang sakeluarga anu daek talab ilmu tapi cilakaan itu mata kalian ngaji di dia itu penyelamat keluarga. Itu ayeuna pangajian di dia ayeuna zikir dia itu sebagai penyangga tina azabna Allah. Sabab cek surat Al-Imran jeung kudu aya berarti wajib aya kudu teh kitu. Jeung kudu aya di antara aranjeun sakelompok umat kalau sanajan saeutik anu ngajak kana kahadean jeung naon nyegah kana kamungkaran eta teh untuk kewajiban di hiji keluarga. Ulah sampaikeun urang ningali kamungkaran teh dianggap. Berarti lamun dina eta mah urang kabaud keneh kabawa keneh kitu, kabawa keneh. Ya. Sabab naon? Sabab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya hadis anu terkenal ti hadis riwayat Muslim, "Idza mata ibnu Adam qati amaluhu illa min salasin." Wah nya. Hatina nalika maot anak incu Adam, maka pegat sakabeh amalna ieu tilu perkara. Ieu nu kudu nanti nu kudu kurang dijalankeun teh. Nalika urang geus maot sakabeh amal bakal pegat mah aya hitunganana. Naon kahiji sedekah jariyah, nyata sedekah jariyah. Berarti orang maliyah teman-teman. Ilmu ge urang menepikeun ilmu ge ngajak kahadean jeung nyegah kamungkaran termasuk sedekah jariyah gitu. Terus naon urang nanya teh aya pakaian batur murah kurang disampaikeun dia eta teh sedekah jariyah. Tong dianggap enteng. Masalah kerjaan leutik tapi dengan niat karena Allah menjadi sesuatu yang besar. Ya. Anu kaduana au ilmi yang tapaudi nyata ilmu anu dialat manfaatna akhirnya. Ya. Cilaka kene zaman nu tarade talab ilmu tapi manfaat ka batur. Nah gitu. Sababna khairun nas min ampuin nas pahadarina jamaah teh nyata jamaah anu bermanfaat ka batur bermanfaat gitu. Jadi kieu prinsip ulama sakira-kira urang teu bisa manfaat ka batur masuk jadi ngariweuhkeun batur gitu. Lamun urang teu bisa manfaat nya urang kudu lamun urang teu bisa manfaat ka 10 orang ci atuh urang bisa manfaat ka 5 orang. Lamun urang teu bisa manfaat ka 5 orang ci atuh ka 3 orang. Lamun teu bisa manfaat ka 3 orang ci atuh ka 1 urang. Teu bisa ka 1 orang ci manfaat kana diri sorangan kunaon ku cara ngariweuhkeun batur. Ya. Nu kaduana eta teh bisina teh bahaya jeung hubud dunia. Ya. Dunia jeung ujian manusia bisa jadi hahalang pikeun bebeneran. Gitu. Ya. Inna akhafu ma akhafu alaikum syarqul asghar qalu wa ma syirqul ila asgharu ya Rasulullah qala ariya'u. Sanyana perkara anu paling dipikasieun ku kaula anu turun niba ka aranjeun nyata sirik leutik. Maka cek para sahabat, ya Rasulullah naon ari sirik leutik teh? Maka cek Rasulullah nyata riya. Artina urang naon? Urang migawe amar ma'ruf nahi munkar teh yang penilaian ti batur atau urang ngajual ayat teh supaya urang bisa pameunang pamuji ti batur. Nah berarti urang bahaya. Maka ketika orang ngaji di dia saestuna urang kudu bisa amal ma'ruf nahi munkar tong sieun. Ketika kamungkaran cara sanajan urang kudu bejadada, sanajan urang kudu anjur sirah. Teu tong sieun. Sabab Allah ngajamin kana naon? Kana surga. Tapi yakin Allah bakal ngajamin ya. Dimanapun yang benar itu akan menang ya. Eta tong sieun ya. Lamun kalian geus sieun kudu kitu berarti kalian geus aya geus cek Rasul kakeunaan ku hadis hubud dunya rasulullah khati'ah ya. Ari rasa teuing kana dunia teh nyata sirahna atau sumberna tina sagala rupa kasalahan jeung dosa.
Janten zaman berilmu kena istiqomah ulang ngadahar agama sorangan. Dalil teh dijadikeun jang menangkeun diri sorangan. Dalil teh dijadikeun ayat Al-Qur'an teh dijadikeun sebagai hujah kana tingkah lakuna anu salah. Mungkin batur teu bisa, urang bisa bener teh ngabobodo batur ulah. Gitu. Jadi mutlak dina hukum Islam benernya bener, salahnya salah. Oke gitu dengan dina tasawuf ketika ada sesuatu perkara maka orang tinggali kedua kacamata, hiji kacamata syariat, kedua kacamata hakikat. Syariatna jalankeun, hakikatna jalankeun. Contohna kumaha? Lamun si barat teh nyeun kasalahan, maka hiji jalan syariatna benerkeun si baratna. Sabab eta kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Hakikatna kumaha? Hakikatna ulah benci ka si baratna, tapi benci karena kelakuan sabab naon? Si barang ngalakukeun kitu teh aya izin ti Allah, tapi ulah dituduhkeun ka Allah, sul ada. Tapi orang ningali karena jihad hakikat, jadi orang terus udah mau untuk sampaikan kaki si pipanjen kelakuan dosa, terus langsung nyewa ka jelema sampai tedek nanya acan, sampai tedek ngahampura, sampai ke tedek eta pembahasan gitu. Eta ulah. Maka aya hadis anu janten dalil pangrojong ka dieu. Ya. Man suila an ilmin faktama aljima yaumul kiamati binajami minna sawai anu ditanya ngeunang hiji ilmu maka manehna nyumputkeun eta ilmu mangga jaga di poe kiamat bakal dikendalikeun ku kadali tina seuneun neraka mun min dalik nya ta ieu teh peringatan ka urang. Urang boga ilmu tapi kurang teh disebutkeun eta ilmu teh henteu dipake henteu diamalkeun teu ditepikeun ka batur. Maka engke di poe kiamat eta jalma teh bakal dipecut ku seuneun neraka nauzubillahi min dzalik. Contoh hiji tokoh agama anu terangieun hiji perkara teh haram tapi ku sabab manehna dibayar ku pejabat atawa sieun kaleungitan amplop atawa sieun kaleungitan jamaah atawa sieun kaleungitan berkat maka manehna nyebutkeun eta perkara teh halal. Atau saya teh bener, tong kitu bener, pan aya hadisna kieu eta teh mubah. Maka ini disebut nukerkeun ayat ku harga anu leutik dua ayat Allah. Jadi nu bener mah hiji guru atau ulama anu tetep mertelakeun bebeneran sanajan pait. Sanajan kudu kalengitan jabatan, sanajan sabab mereka kalengitan sagalana sabab wanena leuwih sieun ku janji Allah tibatan sieun ku manusia gitu. Jadi kesimpulannya, ia ayat ngarupakeun peringatan keras atau tahzir ya. Ieu ayat mah tahzir, peringatan keras sangkan urang ulah hianat kana eta ilmu gitu. Ilmu kudu jadi obor pikeun umat, kudu jadi cahaya nganteungan urang dina kana poek alam dunia. Diingetkeun, hirup di alam dunia teh zulmah poek. Kadang-kadang bener siga salah siga bener. Mata orang butuh cahaya. Cukup ku cahaya berarti butuh nu ngabimbing eta hiji guru ilmu kudu disiar guru kudu aya jadi orang bisa dituntun nu bawa na makan kieu neangan ilmu embung boga guru ge embung nya jelema aya mah indikatorna daripada boga guru mungkin boga dukun nah ieu salahna asa teh ditanyakeun ka dukun sadege ditanyakeun eta teh perkara lain ieu ka guru we teh guru mangke nyadarkeun ya lain tuduh putah pitah ka batur nah itu lajarkeun la tasabanna ulah pisan nyangka anjeun ya Muhammad bitai kalawan make huruf ta wa ya'i atawa make huruf ya jadi lamun make huruf ta la tasabana hartina ulah pisan nyangka maranehna jalma kafir lamun dibaca la yahsabana ulah teh ngahuruf huruf ya bisa keneh duanana ge kitu alladzina yafrahuna kajama-jama anu naon kajama-jama anu barungahkeun maranehnana bima atau karena perkara anu geus dipilampah ku maranehanana fa'alu min idlalin nasi tegasna mi gawe maranehana tina nyasarkeun manusia
wa yuhibbuna ayyuhamadu jeung resep maranehna yen hayang dipuji bima lam yaf'alu kana perkara anu teu dipilampah ku maranehanana minat tamsyaki bil haqi tegasna tina nyekau kana bebeneran wa hum ala dolalin bari maranehna eta tetep dina kasesatan fala tahsabannahum maka ulah pisan nyangka anjeun ka maranehanana bil wajahaini kedua rupa bacaan takkidun halna jadi taukid atau penguat taukid teh bimafazatin aya dina tempat anu salamet eta maranehanana bimakani yanjuna fihi tegasna dina tempat anu salamet maranehanana fihi dina eta tempat minal adabi tina siksaan fil ajrati di fil akhirati di akhirat balhum bi makanin bari eta manehna ayat bari eta manehna tetep dina eta tempat yu'adzibuna fihi anu disiksa maranehna dina eta tempat wa huwa jeung ari eta makan teh wa huwa jeung ari eta tempat teh jahannamu nyaeta neraka jahannam walahum jeung eta tetep pikeun maranehna azabun alim siksaan anu peurih mu'allima fiha tegasna anu peurihna di jero neraka peurih banget gitu wa maqulan jeung ari maqul dina jeung ari maf'ul 2 berarti eta wa maqulan jeung ari maf'ul 2 tina lapan tahsabun eta tahsab al ula anu kahiji dalu alaihi ma maf'ula saniyah eta geus nuduhkeun ka eta dua maf'ul dina 28 anu kadua namun nanya ala qiraati tahtaniyah dina bacaan tahtaniyah nganggo iya wa ala fauqaniyati jeung ari dina bacaan fauqaniyah nganggo huruf ta ya fauqaniyah teh nganggo huruf ta kud pusani maka dipikeun maf'ul mengkusani pakot mangka dipikeun maf'ul anu kadua wungkul asa kitu ya maka asbabun nuzul sejarah turuna ayat Al-Qur'an anu ayat sejarah turuna surat Al-Maidah Imran ayat 188 nyata naon jadi ayat dua riwayat kenaan ilmu sunnah ayat anu kahiji riwayat Ibnu Abbas ya kieu ieu nanti riwayat Ibnu Abbas yang pikeun ahli kitab
nalika Rasulullah SAW naroskeun hiji perkara ka orang Yahudi, maka manehna nyebutkeun jawaban nu bener satamere jawaban sejen nu salah. Lain lamun urang teu tanya, lamun misalkeun batu nanyakeun ka urang nyaho perkara nu bener hek dijawab salah, berarti urang teh kos Yahudi gitu. Mata naon ketika berilah jawaban yang benar gitu ya. Maka gitu. Terus naon sanggeus kitu marahna kaluar bari ngarasa bunga geus hasil nimbu Rasulullah. Saat yang dipuji ya salaku jalma nu tetep nyekel deuleun kana kitab suci. Padahal manehna geus nyasarkeun manusia. Dia pagawean Yahudi ti baheula kieu gitu kan. Nanya teh tara balik lamun ngajawab nate. Kitu ge lamun kita asep ditanya dijawab nate kalah heureuy bari jeung heureuy nate teu benereun. Mata eta teh perkara kos kalakuan Yahudi gitu. Sedangkan orang tepatnya kan goiril magdubi alaihim waladhdallin, maksud contoh siga Nasrani nu dzalin teu ulah siga Yahudi. Anu kadua riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, tai mah pikeun jalma munafik. Ya, ai tadi mariwayat Ibnu Abbas pangariwayatkeun pikeun ahli kitab, ari ieu teh asbabun nuzulna. Ai cek riwayat Abu Sa'id Al-Khudri mah pikeun jalma munafik. Kumaha eta? Saware kaum munafik di zaman Nabi henteu milu indit perang jihad. Kayak gitu kaum munafik mah. Ari hareupeun Rasul mah urang ngaku iman, urang ngaku ieu tapi pas waktu dititah berkorban enggak mau. Gitu. Islam maneh Islam, ayo jihad di urang, nyari beuteuh gitu. Maneh Islam, ayo salat berjamaah, embu nuju sibuk, ayo maneh ngaji, eta teh naon? Ongko urang ngaku diri urang kaislaman, tapi urang taradaek jihad fisabilillah. Kalian ngaji kieu teh jihad fisabilillah. Ibadah nu panggedena kitu tanpa ilmu teh, ya. Maka eta saware kaum munafik, jadi ada urang yang jadi munafik embung. Moal. Sabab lamun jadi munafik mah disiksa dina dasar neraka jahanam, bahkan di jeung suluhna. Di jeung suluh jangan dulu zaman nu musyrik, gitu. Jadi munafik mah pangbahaya-bahayana, ya. Eta cek Abu Sa'id Al-Khudri cenah kieu. Sawane kaum munafik di zaman Rasulullah terada gilu perang cenah. Nalika Nabi mulang, manehna nyeun rupa-rupa alasan palsu. Aya nyeri beuteung teh anu rek indit ka mana ka kota teh anu rek balanja teh anu dititah ku indung, anu dititah sagala rupana. Kunaon misalkeun teu ngaji ieu alasanna. Ieu paling alasan eta teh di aya-aya gitu. Sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ngaji, tidak ada. Ya. Jadi ada konsep Islam bukan mencari alasan, tapi mencari naon? Solusi. Ulangi lagi sintari hitung tarundu. Ari dina konsep Islam, ulah neangan alasan, tapi kudu neangan solusi. Gitu sintari. Itu hari main game tertunduh, hari ngaji tunduh cilaka, tapi berarti orang geus kabaul ku hawa nafsu anu diajak ku panggoda setan. Gitu. Lawan game tertunduh, ngaji leuwih tertunduh, sabab naon? Ieu martahakeun ka urang. Teu jarang hegae main game tapi kudu nyawa waktu, ngajinya ngaji, mainnya main gitu. Tapi saeutik kemana timbangkeunna aya perkara agama ngaji sakedeung geus aduh teu kuat geus naon ari urang tina main game mah kuat sajam 3 jam sampai jam 2 ge kuateun. Berarti dina diri urang masih kena aya pangajak setan gitu. Kade ya bisi sabacara zaman kaum munafik. Hayu urang jihad, hayu urang ngaji teu tiasa sibuk. Engke ku Allah manehna bakal disibukkeun kana perkara nu gunana. Lamun urang alasanna kieu ayo urang ngaji, ayeuna nuju teu damang, bakal digeringkeun kalau didohirkeun bari jeung obatna. Hayu urang ngaji dititah ku indung, engke bakal dicilakakeun indung, nauzubillah min dzalik. Itu sebab indung dijadikeun alasan bantalan pikeun urang ngalaksanakeun kewajiban ulah sampaikeun. Engkeun mata ku Rasulullah dititah tolak ilmu teh dimimiti buayan sampaikan karena lianglah batas urang mah ngaji teh sampai batas SMA urang mah ngaji teh sampai batas kelas 3 aya kitu mah saroakeun urang berarti dirinya megatkeun duriat rezeki ti Allah kalian pan aya rezeki teh aya tutuluyan kade rezeki teh leuwih tumbuh duit mah leutik rezeki mah rezeki nu pangbadag-badag nanti Gusti Allah boga kanikmatan ibadah dibisakeunna urang tolak ilmu, dibisakeunna urang zikir, dibisakeunna urang naon, dibisakeunna urang misalkeun salat berjamaah. Eta nikmat bagedena. Ya.
Kita nikmat kesehatan lahir kan kesehatan batin gitu. Tadinya cek Abu Sa'id, nalika Nabi pulang eta manehna nyeun alasan rupa-rupa anu nya dibeuteung. Kan orang lo alasan gitu kan teu ngaji teh. Ieu teh di zaman ayeuna konteks ayeuna kolot teh geus ditanamkeun ka budak-budak nanti untuk membuat alasan. Mata kolot baheula mah teu kitu. Tidak ada alasan. Orang nyeun alasan geus untuk ngaji we kieu ke alasan kieu di cita ngabohong budak teh. Entongnya lamun misalkeun alhamdulillah kolot kali mah teu beunang. Urangna ulah teh urangna kudu aktif. Jadi lamun urang geus wani-wani kan kieu aya dina ngaji mah. Lamun urang geus tilu kali teh hadir ngaji ka dituna boga. Komo lamun geus tinggalkeun sabab. Itu disebutna putus asa. Putus asa itu bukan sikap Islam. Jadi putus asa itu datangnya dari syaitan. Nauzubillah min dzalik. Ketika orang ketinggalan bukan berarti kita tidak harus mengaji. Lompat udah gitu. Ari urang mah model kurang kieu, ketika batur 3 poe teh menang 300.000, urang can gawe kana teh pasti wah hajaka kumaha kudu cara kana duit coba. Nah mata kanaon? Ketika urang misalkan contoh di dieu yakin anu tarunu di dieu nu nyalande anu kieu, ketika dibagi duit mah moal tunduk, calenghar. Tapi ketika diberi anu mutiara, diberi anu paling berharga tina duit, tarunu. Beda tolak ilmu mah. Ciri-ciri ning eta tolak ilmu teh ibadah nu panggede. Salat Jumat malobaan gitu kan sampai pinu masjid teh. Pas salat berjamaah subuh, sedangkan aya derajat salat subuh jeung salat Jumatan gedean mana? Salat subuh padu ain. Pada Jumatan mah padu kipayah teu bisa salat Jumatnya salat duhur gitu. Itu alasanna. Tah ini dikeun urang teh geus kakeunaan ku naon? Geus kakeunaan ku sifat nifaq atau munafik ulah cegah kudu di urang perkara nu kitu teh nya. Ulah sampaikan orang terjadi ke model gitu ya. Nah, jadi aya nanti maksudna ieu aya teh ngabongkar kedok jamaah-jamaah anu boga sifat palsu ya. Kalian misalkan ieu para akhwat gitu kan jangan dibogohan ku lalaki tapi bogohan palsu ridho teh. Nah, bara ridho teh. Lamun aya lalaki gitu bogo ke bar palsu gitu kan. Ridho teh. Ridho. Ridho. Lamun awe embung nya berida. Lamun awe mah embung, lamun lalaki mah ridho. Lamun lalaki awe entong kurang ajar gitu kan ngomong cinta ka urang tapi palsu itu. Aya kadang-kadang aspal asli tapi palsu gitu kan anu aspal aya gitu kan. Jadi ieu teh aya teh maksudna ngabongkar kedok jama-jama anu boga sifat palsu bungah dina dosa gitu kan. Urang bangga ketika orang berbuat maksiat kita kepang-pangkeun dina tomboroni ke di akhirat pas waktu dina sakaratul maut ya Allah ya Rabbi gitu kan siga ngarangan ka Gusti Allah jama ketika dia berbuat maksiat dia bangga aing atuh contoh kemaksiatan anu leutik di mana urang ngombar orang. Nah eta siga bangga apa yang kita banggakan gitu. Maka cek Rasulullah jamaah anu bangga tina perbuatan maksiat maka manehna bakal dihina ke dina sakaratul maut najul mindari. Begitu bunga dina dosa sata haus ku pujian lamun yeun kahadian lamun berbuat maksiat dia bangga lamun dia berbuat kebaikan dia haus sama pujian. Eta gimana nifaq gitu ya ayatnya ngabongkar kedok-kedok zaman mereka hari itu tujuannya non peringatan keras warning gitu kan peringatan keras gitu sangkat umat Islam ulah boga sifat nifaq atau munafik ulah bunga nang itu kadang-kadang sok aja mah saya munafik ke masjid tapi gitu bukan munafik gitu munafik nu paling gede mah tanda ke masjid tapi manehna ngalakukeun hal anu goreng eta munafik memang geus aya rema. Jadi nyaimbang ketika orang sadar masuk maksiat tapi orang ngeureuy kana tobat. Itu kan jadi dalilnya. Tinggal si bipah kantor ke masjid, kantor ngaji tapi gitu. Nah itu teh dalil dan sebagai hujah itu kan omongan setan. Sebagai hujah atas dasar ngajak menikah atau ngaji lah. Tuh ngaji gitu. Nah eta teh kan gitu.
Emang kudu dilawan gitu. Ya, itu kan geus jadi kopi geus jadi non, geus jadi konsep di masyarakat tuh naon cenah sepika ngaji ah kitu kene ngaji ge urang-urang naon ngaji tah itu tuh ada omongan setan itu teh. Ya, urang kudu dilawan. Aing mah ngaji ge ibadah ka Allah, maksiat ge ibadah ka Allah. Manehna keur mah teu ngaji ngomong kitu, ya berarti kan merangan musuhna Islam. Itu musuh Islam kan. Kan sok lobanya di masyarakat gitunya. Tinggal cenah si prima kantun ngaji kuku we kitu kita eta teh perkara kana dirina sebenarnya manehna teh menentang kana syiar Islam, tapi manehna kawani gitu. Ngasa ukur ngalalede kumpul kawani. Maka dina jiat hakikat ieu ayat nyindir kana kagemungan nafsu. Nafsu anu sok hayang katingali sampurna dihareupeun makhluk sanajan dihareupeun akholik manyatana ruksak. Maka hakikat keselamatan dan ukur dina ikhlas jujur ka Allah. Lain dina pencitraan hayang kapuji ku makhluk. Jama anu hirupna ngasa ukur yang ridho manusia ku jalan bohong hakikat manehna keur ngabangun imah dina luhureun seueur beat kita. Maka hikmah anu kahiji kejujuran. Iman teh kudu luyu antara hati ucapan jeung kalakuan. Mata dina Al-Qur'an nyarioskeun Gusti Allah Subhanahu wa taala dina surat As-Saff ayat 2 sampai 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaburum maqatan indallahi an taquluna ma la taf'alun. He jama-jama aliman nah marane nyarita kana perkara anu teu dipilapah ku maneh kacida benduna Allah munggu Allah yen marane nyarita kana perkara anu teu dipilapah ku maneh. Ieu disebut tata ilmu ieu. Jadi arina manehna nita bener ka batur, ai manehna teu bener. Alus kene kitu daripada manehna hidup teu bener, bari manehna hidup teu bener tara daek bener eta leuwih cilaka, bukan bedul lagi siksaan Allah gitu. Ya. Maka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawluhu bil lisan wa amalu bil arkan. Ari iman teh nyaeta nekatkeun ku hate, ngucapkeun ku lisan, jeung ngamalkeun ku anggota badan. Itu iman. Iman teh ka Allah, iman. Osok salat, kakun-kakun, osok haji, tara daek. Pangcilaka-cilaka jelema geus ngarasa manehna cukup ku ilmu agama, eta pangbahaya-bahayana. Semakin urang haus sama ilmu agama, makin urang semakin diangkat derajatna ku Gusti Allah gitu. Innamal munafiquna sa'asu idza hadasa kala wa idza wa'ada akhlaq wa idza pokoknya disebut apa ayatul munafiqi salasun ari ciri jamu munafik teh atilu idza hadasa kala kana teh kadzaba lamun manehna ngomong bohong wa idza wa'ada akhlaqa lamun misakeun manehna janji ulayaan wa idza atumina khana lamun nalika dipercaya manehna hianat. Iya. Jadi eta perkara rawan. Bahkan ieu bisa dalilna kieu aya eta teh contohna saperti kieu hiji jama anu ngaku-ngaku geus nyumbang badak ka masjid, urang geus infak ka masjid. Sangkan dipilih jadi ketua atau sampai dipilih jadi RT atau sampai jadi ketua DKM padahal manehna teh teu nyumbang acan mainna bunga geus nipu jamaah sarta resep dipuji dermawan gitu bahaya. Contoh bener nalika urang milampah kahadiran urang nyebutkeun eta amal nalika dipuji urang teu ngarasa ketika dipuji tidak terbang ketika dihina tidak jatuh saya ikhlas urang ngarasa isin ku Allah sabab urang apal masih loba kakurangan dina diri urang. Jadi kesimpulan naon ayat ieu? Yaitu ayat ieu ngarupakeun tahdzir ancaman anu ayat 187 eta warning ya. Peringatan keras, iman tahdzir ancaman keras pikeun soe jama anu bungah dina kasalahan atau dosa jeung gila kepujian. Lamun teu dipuji mah eta mah tarada ka masjid. Tamun nyen dosa saya tamu bunga kacida bangga gitu kan. Maka dua sifat ini merupakan penghalang pikeun meunangna hidayah jeung jadi tukang lantaran rusakna hirup di alam dunia oge di akhirat ditetapkeun dina neraka jahanam wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahu alazim. Allahumma
صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.